Mana horeng kieu karasana mun palika tresna ati dipegatkeun jeung asihna. Lir lang-layangan ngapung luhur nyurang mega, beuki luhur beuki tarik anginna. Akhirna tuluy kapakan pegat talina. Lang-layangan kahalayangan, kabawa angin tuluy ragrag diboboro ku barudak dirarajet dijijewet. Disaprak kuring ditinggalkeun kulina, hate teh gering ngalang layung, teu daek dahar, hese sare. Asa pugag kalakuan, nya ka mana kudu neangan piubadeunana. Micen karedet hate, inget ka lembur, hayang niiskeun pikir. Longkoh deui geus lila, sono hayang panggih jeung kolot jeung baraya, jeung sakalian rek ngalongok si Aki. Cenah bejana gering, geus sabaraha poe inget bae. Datang ka imah meh lohoran, kasampak mak jeung abah oge adik-adik kuring araya baru ngaheun di tepungan teh. Tah geuning, kabeneran hidup mulang. Puguh mak teh, inget bae ka ujang teh. Indung mah geuning sakitu pekana. Lamun seug anakna menangkeun katunggara hate, beda jeung kuring nu rumasa loba joledarna ka indung teh. Kumaha Jang, cager? Alhamdulillah mak, sehat. Aya hibar dua ti sadayana. Solongkrong kuring ngarabu pananganana terus dicium. Padah katingalin aku emak mah asa beda. Eta awak jika ngorotan, henteu gering mah. Henteu nanaon mak. Sanajan nya ge kuring gering hate pas diputuskeun ku awewe, tapi moal teuing dibejakeun. Hera urusan awewe wae kudu nempikeun ka indung sorangan apaleun. Geuning si Ujang. Kumaha Jang cager anak ing? Abah norojol kaluar ti goa ngabagiakeun kuring. Indungna buru ka ditu geura nyangu, karunya meureun lapareun. Abah nyampeurkeun, kuring geuat nyium kana pananganana. Karasa pananganana geus teu jiga baheula deui. Pakulitanana geus loba nu kariput, nandakeun di umur nu geus meh tunggang gunung. Kumaha bah si Aki teh? Wartosna teu damang. Nya Jang, kamari mah. Tapi da ayeuna mah mending, malah kamari ge panggih. Geus biasa deui we kuat ka kebon. Longok atuh ka itu. Iraha kamari pisan, malah mah nanyakeun. Ari si Sujang cenah aya balik ti Bandung teu? Nya ku abah teu dibejakeun teu aya. Ka dieu kitu ulin mun aya mah, cenah cek si Agi teh kitu. Muhun bah, ke wengi bade nepangan. Sono bari jeung hoyong belum sampe. Bada magrib kuring indit nepungan si Aki nu imahna rada anggang. Aya kana sapanyepahan mah leumpangna. Ti jauhna ge geus kadenge suara si Aki ngagerendeng keur ngaderes maca Quran di imahna sorangan, dicaangan ku lampu gemreng. Nya ge geus kolot, masih awas keneh si Aki mah abong kolot baheula. Bari jeung beda ari panon sok dipake wae maca Quran mah, sok leuwih awas berkah tina bacaanana. Beda jeung barudak ayeuna kaasup kuring nu rumasa loba ngedulna. Ki, kumaha damang? Ka dieu bagia Jang. Na iraha ti Bandung. Pokna ti Bandung mah tadi anjing-anjing Ki. Kusiwa kana pesak, inget kana bako Mas Bran, ngahaja menang meuli jeung pahpirna.
keur si Aki udah apal karesepna. Alhamdulillah. Kieu we Aki Majang. Pugu kamari mah nyeri cangkeng Aki teh. Ayeuna mah nya rada mending we. Kamari geus ti dokter. Tapi teu karasana naon. Anger bae panyakit teh hese cageurna. Rada mending soteh nya dikeureuy minum cai godogan cecenet. Antanan jeung kumis kucing. Alhamdulillah aya karasana. Aya belum sampe Ki asa sono. Heueuh Jang. Ke urang ngarabut heula atuh nya. Ke ieu kagok nganggeuskeun hancah heula. Sok we Ki teraskeun ngaos mah. Keun we ku Ujang. Ngalakna mah nu mana Ki? Tah dipipeureun ieu mah nu geus kalede beutina mah. Grajung tah mawa bedog we. Bisi butuh pacul dina paranye. Tembal si Aki. Teu lila leos we indit kapipeureun imah. Sanajan bari peuting-peuting oge teu hese ngarabutna. Beutina lumayan, sedeng keur beuleumeun mah teu poho ngadek tangkalna, cep dipelakeun deui. Da kitu papatahna, mun segala sampe satangkal, wayahna kudu melak deui 2 tangkal. Moal beak cenah anggur ngalobaan. Hirup mah sing rajin pepelakan, ngarah pepel lak-lakan. Sampe tuluy dipesekan cangkangna, tuluy dikerik kulumudna, ngarah garing engkena. Tuluy dibungkus ku koran, ngadon dibubuikeun kana lebu, dina hawu nu rohakna masih kena ruhai, urut si Aki naheur cai. Teu lila belum sampe geus asak, asa nikmat jeung ti kopi dibaturan ku si Aki bari ngobrol ngaler ngidul. Ngobrolkeun pangalamanana, sok resep ngabandunganana, loba luang pangalaman nu bisa dipake eunteung jeung pelajaran keur kahirupan. Ki pugu Ujang teh keur geuring hate ieu teh. Teu era ku si Aki mah beda jeung ku emak jeung si Abah. Duka pedah kuring incu nu pangdeukeutna jeung pangdipikanyaahna. Baru geuring hate kunaon Jang? Pokna biasa Ki lah. Kakara dipegatkeun ku awewe. Cek kuring. Lah urusan awewe wae jadi pikiran nepi ka ngageuringan hate. Pokna Ieu awewe mah gampang. Engke oge geus urang hasil pamaksudan mah bari urangna geus niat rarabi moal hese. Lalaki mah kawasa. Hayang nu kumaha tinggal milih. Bari ge jeung keur naon make jeung mikiran awewe. cek si Aki. Heueuh. Da nanaonan mah pan anak lele. Kerentes teh henteu dikedalkeun. Mending bereskeun heula sakola ala kadar nyeri hate ku awewe mah ke ku Aki diubaran. Jadi inget kasih kuya. Basa ku kuring dibere jampe ngadorong mobil mogok teh. Allazina yamuduna banbituna wayahna tarurun. Mungkin tadinya sokalah hayang seuri sorangan. Kuya dosa aing ka maneh euy. Ngarah janglar ulahan tem wae teu ngeunah pikiran. Sok ku Aki urang ubaran. Komo dipegatkeun ku awewe mah paling gampang atuh ubarna. Pokna sok atuh Ki
ubaran lah dah hate teh inget bae hese dipapalerkeunana. Iraha rek ayeuna tawai sukan. Cek si Aki, ayeuna atuh Ki ngarah tibra sare geus sababaraha peuting teu daek tibra guling gasahan wae. Heueuh Jang, karunya teuing ke atuh dagoan sakeudeungnya. Si Aki tuluy ka dapur mawa batok paragi nginum cai teh. Mani geus herang, baras kulo bari pake. Tuluy dieusian cai herang meunang nyicikeun tina kendi jeung uyah dina plastik. Tuluy uyah teh dipurulukeun kana batok nu tadi teh. Kuring colohok ningali uyah nu sakitu lobana diasupkeun kana cai sabatok. Teuing rek dikumahakeun. Ye, geura inum kadinya Jang. Colohok, asa teu percaya. Teu salah kitu ieu aki-aki teh. Nya, hate ti cengklak ku awewe bisa cager ku nginum cai uyah. Entong loba carita, ari hayang cager mah. Pokna si Aki setengah maksa. Nya, ieu ubarna teh kitu. Lah, keun bae rek dicobaan bisi nya. Suruput cai uyah kuring diinum saeutik. Wah. Suruput cai uyah kuring diinum saeutik. Dah. Cai uyah nu napalna bibir kerasa pisan pangsetna molelel. Bari jeung pait muringis teu kuat pangset. Cai uyah diburakeun kaluar. Tos Ki taluk ujang mah teu sanggup Cacak saeutik. Komo mun kudu dibeakeun mah. Nya, geus we Jang, ari teu kuat mah. Sakitu ge cukup keur ubar mah. Ayeuna Aki rek nanya ka hidep, kumaha karasana Jang? Ki teu kuat ujang mah mun kudu dituluykeun mah. Heuh, lain ieu mah. Tadi basa diinum, kumaha karasana ku Ujang? Pangset, pait jeung molelel atuh Ki. Tah matak maneh gering hate ge. Sabab leutik hatena deuleu. Da lamun gede mah hatena moal matak karasa raheutna hate teh. Pokna Teu percaya geura ye. Ayeuna Aki rek mawa uyah saganu engke asupkeun uyah kana cai nu aya di kula. Pek rarasakeun kumaha rasana. si Aki keukeuh memetot leungeun kuring ka kulah. Bari mawa uyah saganu dina batok. Sakadang uyah tuluy diremes diancurkeun dina cai kulah. Teu lila uyah saganu meges beak dina leungeunna. Si Aki tuluy nyiuk cai kulah sabatok bari song dibikeun ka kuring nitah diinum. Inum. Pokna digugu we teu kaleke kawas tadi keur mah asa palal keneh urut nginum cai uyah nu tadi. Kumaha ayeuna Jang karasana? Pangset, pait, molelel atawa kumaha? Henteu Ki, teu karasa naon-naon ayeuna mah. Tawar we nu aya. Cek kuring. Tah, hate nu lega mah diibaratkeun kitu Jang. Tong broning uyah saganu. Sanajan sakarung oge. Caina gede mah kawas talaga moal karasa pangsetna. Lamun hidep leutik hate sagala kanyeri masalah jeung rupa-rupa katugeunna bakal karasa. Da saeutik teh hatena kur sagede batok. Tapi lamun boga talaga hate nu lega
kumaha gedena ge pasoalan hirup moal teuing nepikeun ka kagegeringan hate kaharti. Jadi ti sambat ayeuna mah gedean tah hate teh sing janglar hate teh jang cek barudak ayeuna mah kudu berjiwa besar lamun urang lega hate naon rupa pasoalan pasti bakal aya jalan kaluarna jeung bakal bisa metik hikmahna. Ayeuna urang dipegatkeun ku awewe loba hikmahna boa bakal meunangkeun awewe nu leuwih alus. Pokna nya karasa ubar ti si Aki teh natih pisan. Bang Baluh nu karasa beura ti tadi nindihan kana dadak teh ayeuna mah karasa mimiti ngemplong. Inget we kana papatah dosen di kampus dina basa Inggris anu hartina yen masalah teh jadi sobat numpang hadena sabab ku eta masalah urang jadi leuwih kuat jeung leuwih ngarti kana naon rupani urusan kahirupan dina mangsa urang ditinggalkeun ku hiji jalma ulah ceurik sabab eta hartina mawa beja yen anjeun bakal manggihan hiji jalma nu leuwih hade keur anjeun. Bener eta papatah teh. Tapi da kamari ge geus apal ngan can kaharti we. Kaharti-kaharti teh dieu sanggeusna diburukan ku si Aki. Kumaha ayeuna karasana? Nya Ki, ayeuna mah kapikir mana horeng masalah mah kumaha cek hate. Mun urang nganggap berat, nyeri bakal karasa berat jeung nyerina. Tapi mun urang gede hate, gede hampura jeung daek narimakeun kana kadar asa hampang karasana. Nya Ki, mana kitu ge meureun lina teh jigana lain miliknya Ki. Tah nya kitu jang. Eueuh nu bisa ngubaran geuring hate mah iwal teh kudu diubaran ku urang sorangan. Jeung kahade milih-milih pibatureun hirup teh kudu sing inyana. Sing asak-asak nya ngejo bisi tutung tamagana. Sing asak-asak nya nenjo bisi kaduhung jagana. Ulah ku pedah geulis wungkul lahirna tapi oge kudu geulis jeung hatena. Ulah kadulung ku nafsu tapi kudu masar kana pamikiran akal jeung tinimangan kana agama. Tingali kumaha akhlak sapopoena mun urang hayang meunangkeun pamajikan nu soleh. Urang anu kudu soleh ti heula. Ari kalakuan urang loba ngalakukeun pagawean salah mah. Pimanangeun atuh itu oge kana daekeunana. Nya oge Aki keur ngora teh resep ka awewe. Tapi da tarau cah Aki mah jeung saha-saha oge pamajikan nu ku Aki dikawin baheula keur araya keneh dikieuna. Ih harade we. Tara teuing loba pacogregan. Asal urangna we bener jeung boga tanggung jawab. Boh ka diri katurunan homo ka batur mah. Beh dituna tanggung jawab ka Pangeran nu nyiptakeun urang. Si Aki mamatahan panjang lebar tapi asa ngareunah katarimana ku kuring harita. Ari Aki baheula keur ngora pernah diputusin ku awewe. Sarua Aki oge kungsi ngalaman. Da Aki ngora heula meureun ngan Aki mah teu jiga ujang nepikeun ka kagegeringan kitu. Naha Pan apa ubarna? cek si Aki
kuyah teh Aki. Ah lain ku awewe deui we ubarna mah da awewe mah loba tuh lain hiji diputuskeun ku nu hiji neangan deui we awewe mah nu lian. Si Aki seurinya kakak jiga nu bunga katembong huntuna nu tinggal sababaraha hiji deui sesa-sesa tina kagagahanana. Ingat ka si emak kade cenah ulah nurutan Aki maneh sruk mindan gonta ganti pamajikan nu emak apal bae si Aki mah kawinna aya kana 5 kalina budak-budakna nu aya wae aya kana 11na tu 3 bibit kaasup indung kuring sorangan da tinu 2 bibit mah teu barogaeun budak kaburu marangot keur jaman gerombolan. Kuring reueus boga Aki nu gagah jeung wijaksana ngan hanjakal ayeuna geus aya di kieuna. Saminggu ti harita agi kuring mulang ka alam pawenangan dipundut nu maha kawasa. Pamugi Aki di alam pawenangan aya dina rahmat sinareng magfirah nu maha kawasa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masalayon si Aki diasupkeun kana pakuburan sabudeureun pakuburan nyambuang seungit. Seungitna ngadalinding seungit nu taya bandinganana nyambuang ka unggal madab nepikeun ka jalma-jalma nu ngurebkeun manehna kabeh ge maruji kana kahadean si Aki mangsa keur hirupna. Nu taranyieun codeka ka batur salawasna resep tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Bagja temen Aki teu karasa cai mata kaluar ngalembereh maseuhan pipi tuluy ngecelak kana gundukan taneuh beureum nu diaburan sarupaning kekembangan. Poe ieu kuring kalingitan ku nu jadi Aki nu jadi guru jeung sobat kuring dina mangsa dirungrung ku kabingung. Aki nu ngagedekeun hate kuring pileuleuyan Ki. Pamirsa rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur kirang langkung masing kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.